Tadi kan dina versi naonna syahwat. Dina versi syahwat aya kakurangan. Naon kakuranganna dhofis syahwat. Tapi lamun nikah kanu jadi dulur, budak dulur dia masih kene saduriat, deket duriatna oge. Dina pandangan kahirupanana jeung kasenanganana maka eta leuwih hade. Jadi atuh nikah kanu jadi dulur aya plusna aya minusna. Minusna dina pada pandangan syahwatna, dina perspektif syahwatna, plusna dina perspektif maisahna, kahirupan jeung kasenanganana. Naon sababna? Sabab lamun kawin kanu jadi dulur mah nya anu halal ditikah. Eta teh saeutik hianat kanu jadi salakina, heuda era. Dulur keneh. 2 sok ngaraksa ka salakina. 3 sabar karena pilara tinu jadi salakina. 4 qanaat atawa ngalap cukup karena barang anu aya. 5 moal nyacad anu berlebihan. 6 moal ngamumurah diri jeung ngamumurah nu jadi salaki. Nomor ka saterusna moal condong ka lalaki nu sejen daerah. Da aya kesenangan katenanganna teh di dinya. Lajengna naon moal pati loba cemburu sabab jeung dulur deui. Beda kecemburuan lamun lain karena aya faktor kaduluran. Kartos teh?